Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wal maqalatul hadiyatu wal isrun. Wal maqalatu sareng ari maqalah al hadiyatu wal isruna anu nomor ka-20 hijina. An aliyin eta tetep katampi ti Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karma wajhah. Naon kun ingdallahi khairon nasi wa kun ingdan nafsi sarron nasi ilaih kaol anu neme. Kun kedah kabuktosan anjeun indallahi mungguh Allah khairon nasi eta pangsae-saena manusia. Wa kun sareng kedah kabuktosan anjeun ingdan nafsi mungguh diri anjeun sarron nasi eta pangawon-awona manusia. Wadzalika sareng ari itu madzkur kama eta tetep sapertoskeun perkara qala parantos ngadauh kana itu ma saha Sayyidi As-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirruh. Idza lakita ahadan minan nasi ra'aital fadla lahu ilaih tegesna kaul anu neme. Idza lakita di mana-mana mendakan anjeun ahadan ka seseorang minan nasi nu tetep itu ahad ti manusia. Ra'aita maka ningali anjeun al fadla kana kautamaan kana kaistimewaan lahu pikeun itu ahad alaika ngelehkeun anjeun. Wa taqulu sareng ngucap anjeun asa ayakuna indallahi khairon minni wa arfa'a darajatin kana kaul anu neme. Asa boa non ayakuna yen kabuktosan itu ahad indallahi mungguh Allah khairon eta anu langkung sae minni tibatan abdi warfa'a darajatin jeung kabuktosan itu ahad eta anu leuwih luhur darajatna. Fa in kana mangka upami kabuktosan itu ahad sogiron eta anu alit keneh kulta mangka ngucap anjeun hadza lam ya'sillaha wa ana qad asaitu fala syakka annahu khairun minni kana qaul anu neme. Hadza ari ieu sogir lam ya'si eta teu kantos maksiat itu sogir Allah ka Gusti Allah. Wa ana bari ari abdi qad asaitu eta nyata parantos maksiat abdi falasaka mangka teu aya karaguan naon annahu eta sayaktosna itu sogir khairun eta anu langkung sae minni tibatan abdi. Wa in kana sareng upami kabuktosan itu ahad kabiron eta anu langkung ageng tos sepuh langkung sepuh kulta mangka ngucap anjeun hadza qad abadallaha qabli kana kaul anu neme. Hadza ari ieu kabir qad abada eta nyata geus ibadah itu kabir Allah ka Gusti Allah qabli dina sateu acan abdi. Wa in kana sareng upami kabuktosan itu ahad aliman eta anu pinter kulta mangka ngucap anjeun hadza a'tama lam ablug wa nala ma lam anal wa alima ma jahiltu wa huwa ya'malu bi ilmihi kana kaul anu neme. Hadza ari ieu alim ato eta geus mere itu alim makana perkara lam ablug teu ngaraih abdi teu nyampaikeun abdi
kana ma. Wanala jeung geus ngaraih itu alim ma kana perkara lam anal teu ngaraih abdi kana itu ma. Wa alima jeung terang itu alim ma kana perkara jahil tu bodoh abdi kana itu ma. Wahwa bari ari itu alim ya malu eta ngamalkeun itu alim bi ilmihi kana elmuna itu alim. Wa in kana sareng upami kabuktosan itu ahad jahilan eta anu bodoh. Kulta mangka ngucap anjeun hadza asallaha bijahlin wa ana asaituhu bi ilmin wala adri bima yahtimu li au bima yahtimu lahu kana qaul anu neme. Hadza ari ieu jahil aso eta maksiat itu jahil Allah ka Gusti Allah bijahlin ku sabab kabodohan. Wana jeung ari abdi aso itu eta maksiat abdi hu ka Gusti Allah bi ilmin sartana nyaho. Wala adri jeung terang abdi bima kana perkara yahtimu nungtungan itu mali kanggo abdi au bima atanap kana perkara ya timu nungtungan itu maklahu ka itu si jahil. Wa in kana sareng upami kabuktosan itu ahad kafiron eta anu kufur. Kulta mangka ngucap anjeun ladri asa ayus lima fayahtimu lahu bi khairil amali wa asa an akfuro fayahtimu li bisuil amali kana qaul anu neme. Ladri teterang abdi asa bawa non ayus lima Islam itu si kafir payah timu tuluy nungtungan lahu ka itu si kafir bi khairil amali ku kasayaan amal wasa jeung boaan akpuro naon an akpuro yen kupur abdi payah timu tuluy nungtungan Allah li ka abdi bisuil amali ku gorengna amal perbuatan intah. Wakun sareng kedah kabuktosan anjeun ingdan nasi mungguh manusa rojulan eta jalma anu biasa bae. Minan nasi nu tetep itu rojul ti goreng-rengan manusa. Fa inna Allaha kana sayaktosna Gusti Allah yakrohu eta mikangewa Allah. Naon ayyaro kana yen ningali Allah abdahu kahambana Allah mutamayyizan eta anu ngabedaan an goirihi ti salianti itu abdi kama barina tetep sapertoskeun perkara fil hadisi tetep itu ma aya dina hadis. Jadi maksud rojulan di mah wakun indan nasi rojulan minan nasi teh urang teh kudu jadi jalma biasa-biasa bae ulah sok hayang beda ti batur dina ka hadean lain dina ka gorengan. Wakana sareng kabuktosan sahabat duhum sapalihna ulama yadu eta sok ngadoa itu ba'duhum bihadza du'ai kana ieu doa. Allahumma ja'alni saburon tegasna doa anu neme. Allahumma nun Gusti ij'al mugi ngajantenkeun Gusti ni ka abdi saburon eta anu subur anu sabar waj'al sareng mugi ngajantenkeun Gusti ni ka abdi syakuron eta anu syukuran waj'al sareng mugi ngajantenkeun Gusti ni ka abdi fi aini dina pandangan abdi sogiron eta anu leutik wa fi ayunin nasi jeung mugi ngajantenkeun Gusti ka abdi dina pandangan manusa kabiron eta anu gede. Wal maqolatu sareng ari maqolah atsaniyatu wal isruna anu nomor ka-22 na. Kila eta parantos dicarioskeun. Naon auhallahu ta'ala ila Uzairi an-nabi kana kaulan neme. Auha parantos ngawahyukeun sa Allah Gusti Allah taala mahalur Allah ila Uzairin ka Uzair an-nabi anu seorang nabi alaihi salam. Faqala teras ngadauh Allah azza wajal ya Uzairu idza adnabta damban sagiran fala tangdur ila sigorihi kana dauhan anu neme. Ya Uzairu he Uzair idza adnabta di mana-mana ngalaksanakeun dosa anjeun dan ban kana hiji dosa sogiron anu leutik fala tangdur mangka ulah ningali anjeun ila sigorihi kana leutikna itu dosa aidzalika dzambi tegesna kana leutikna itu dosa
Wangdur sareng kudu ningali anjeun ila man ka zat adna beta berdosa anjeun lahu ka itu man. Wa idza asoba jeung di mana-mana kena ka anjeun naon khairun kasaean yasirun anu enteng falatang dur mangka ulah ningali anjeun ila sigorihi kana leutikna itu khair ai dzalikal khairi tegesna kana leutikna itu kasaean. Wangdur sareng kelah ningali anjeun ila man ka zat rozaqo parantos ngarizkian itu man ka anjeun ai man tegesna zat sako nepikeun itu man dzalikal khaira kana itu kasaean ilaika ka anjeun. Wa idza asoba jeung di mana-mana keuna ka anjeun non baliyatun musibah cocoba falatasku mangka ulah ngadukeun anjeun ni ka abdi ila kholqi ka makhluk abdi kama barina tetep sapertoskeun perkara la asku teu pernah ngadu abdi ka anjeun ila malaikati ka pirang-pirang malaikat abdi. Ida suidat di mana-mana diasongkeun ilaya ka kaula naon masawika pirang-pirang kagorengan anjeun ai uyu buka tegesna pirang-pirang aib anjeun. Qala parantos nyarios al imamu Imam Uyainah man syakalin nasi wa qalbuhu sabirun ilaih kana kaul anu neme man arisa sajalma saka eta ngadu itu man linnasi ka manusia wa qalbuhu bari ari hatena itu si man sabirun eta anu sabar radin tur anu ridho bil qada'i kana ketentuan ti Allah lam yakun mangka teu kabuktosan itu si man jazaan eta anu resah. Fa innan nabiyya kana saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta parantos ngedauh Kangjeng Nabi ajiduni ya Jibrilu magmuman wa ajiduni makruhan kana kaul anu neme ajidu mendakan abdi nika abdi ya Jibrilu he Jibril magmuman barina anu berduka anu sedih wajidu jeung mendakan abdi ni ka abdi makruhan eta anu kecewa anu teu resep. Jawaban barina ngajawab li suali Jibril kana pertanyaan Jibril anhu ka Nabi fi marodi mautihi dina teu damang anu nyebabekeun mautna Kangjeng Nabi. Kaifa tajiduka tegesna pertanyaan kaifa tajiduka kaifa kumaha tajidu mendakan anjeun ka anjeun hartosna ku Jibril teh ditaros nuju Nabi teu damang anu mana teu damang eta teh nyebabekeun mautna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tah Nabi teh cenah ngarasa sedih ngarasa teu betah makruh gitu. Jadi eta mah sifat manusiawi teu ngajadikeun urang dosa anu jadi dosa mah ngeluh ka manusana bari teu ridho kana papasti ti Allah kana ketentuan ti Allah. Wal maqalatu sareng ari maqalah tsalitsatu wal isruna anu nomor ka 23 an Hatimin al-Asami katampi ti Imam Hatim al-Asam radhiya muga mikarido sahallahu Gusti Allah anhu ti Hatim al-Asam wa huwa sareng ari itu Hatim al-Asam Abu Abdurrahmani eta Abu Abdurrahman nami kunyahna Hatimin ibnil Alwan tegasna Hatim putra pambegetna Alwan wa yuqalu sang dicarioskeun naon Hatim ibnu Yusuf Hatim putra pambegetna Yusuf wa huwa sareng ari itu Hatim al-Asam min akabiri masayih Khurasan eta tetep ti sapalihna pirang-pirang pembesar guru nu aya di Khurasan wa kana sareng kabuktosan itu si Hatim al-Asam tilmidza Sakikin eta muridna Imam Sakik al-Balakhi. Ruwiya parantos diriwayatkeun naon annahu sayaktosna
kalakuan jaat eta parantos sumping saha imro'atun hiji istri fasa'alat teras naroskeun itu imro'ah hatiman ka Imam Hatim al-Asam an mas'alatin tentang hiji masalah fattafaqo teras teu kahaja naon annahu sayaktosna kalakuan khoroja eta geus kaluar min hati itu si istri fitil kalhalati dina eta tingkah naon sautun sora nyata hitu teh fa khojalat tuluy isin itu si istri faqala teras nyarios saha Hatimun Imam Hatim al-Asam irfa'i sautaka kana kaul anu neme irfa'i kudu narikeun anjeun sautaka kana sora anjeun fa'aro tuluy ningalikeun Imam Hatim al-Asam min nafsihi tina dirina Imam Hatim al-Asam annahu kana sayaktosna Imam Hatim al-Asam asamun eta anu torek anu tenguping fasarot tuluy bungah itu si istri tuluy bungah sa'al mar'atu itu si istri bidzalika kana itu madzkur atau kana itu hal artina api-apina torekna sehatim alasum sebab kan jadi hitutna teh teu kakupingeun sangkaan eta si istri teh wa qalat jeung nyarios itu si istri innahu lam yasma as-sauta kana qaul anu neme innahu sayaktosna Imam Hatim al-Asam lam yasma eta tenguping itu Imam Hatim al-Asam as-sauta kana sora hitut fagolaba tuluy galib atawa jadi tenar alaihi ka itu Hatim al-Asam naon ismus somami ngaran somam gelar torek nyarios teh kana naon seh Imam Hatim al-Asam teh ma min sobahin illa wa yaqulu syaitanu li man taqul kana qaul anu neme ma teu aya min sobahin tina subuh-subuh illa wa yaqulu kecuali ngomong saha syaitanu setan li ka abdi ma taqulu kana qaul anu neme ma ari naon perkara takulu rek dahar anjeun wa ma talbasu jeung naon nu rek dipake ku anjeun wa aina taskunu jeung di mana anjeun rek cicing faqulu tuluy ngajawab abdi lahu ka itu si babal setan akulul mauta kana kaul anu me akulu rek ngadahar abdi al mauta kana maut ai adzuku tegasna rek mencicipi abdi marorotal mauti kana paitna maut wal busuk jeung rek make abdi al kafana kana kain kafan waskunu jeung rek cicing abdi al qabro di kuburan fayah rubu tuluy mangpret itu setan ai saitonu tegasna setan bidomir roi ari itu yahrubu tetep kalawan didomahkeun rona minni ti abdi wal maqalatu sareng ari maqalah ar-rabi'atu wal isruna anu nomor ka 24na anin nabiyyi eta tetep katambi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon man kharaja min dhullil ma'siyati ila izzi ta'ah ilaih hadits anu neme man ari saha jalma kharaja eta kaluar itu siman min dhullil ma'siyati tina kahinaan maksiat atawa min dhulil maksiati tina maksiat anu hina ila izzi taati kana kemuliaan taat wahada sareng ari idhofah min idhofati sifati eta tetep tina sebagian idhofatna sifat lil mausufi kana anu disipatanana aiman tegasna ari saha jalma taroka eta ninggalkeun itu siman al maksiata kana maksiat allati anu tasiru ngajadikeun itu allati maksiat hu ka itu siman dzalilan kana anu hina wa amila jeung ngamalkeun itu siman ataata kana taat allati anu tasiru ngajadikeun
jadikan itu allati to'atea hu ka itu siman azizan kana anu mulia. Atau maka pasti bakal masihan hu ka itu siman sa Allah Gusti Allah Ta'ala mahlur Allah. Thalatha sifatin kana tilu pirang-pirang sifat mahmudatin anu terpuji itu sifat. Agna maka pasti bakal ngabeungharkeun Allah ya ada payun. Agna maka pasti bakal ngabeungharkeun huka itu siman sa Allah Gusti Allah Ta'ala mahlur Allah min ghairi malin kalawan tanpa harta yunfiku anu ngablanjakeun itu siman hukana itu mal bal bisukuni qalbihi balik ta ngabeungharkeun Allah ka itu siman ku ketenangan hatena itu siman wa yada jeung bakal ngukuhkeun nguatkeun Allahu ka itu siman ay qawa tegasna bakal nguatkeun Allahu ka itu siman min ghairi jundin kalawan tanpa aya tentara ay asakiro tegasna pirang-pirang tentara yu'inu anu bakal nulungan itu asakir huka itu siman kunaon atuh cenah nguatkeun Allah bal bi quwwatillahi balik tanguatkeun Allah ka itu siman ku kekuatan ti Allah Ta'ala mahlur Allah. Wa azza jeung maka pasti bakal ngamuliakeun Allahu ka itu siman aya golaba tegasna bakal ngameunangkeun Allahu ka itu siman ala aduwihi ngelehkeun musuhna itu siman min ghairi asiratin kalawan tanpa aya pasu non jamaah golongan aya jamaatin tegasna golongan yu asiruna anu ngageng itu jamaah huka itu siman bal balik tanulungan Allah ka itu siman binasrillahi kalawan pertolongan ti Allah Ta'ala mahlur Allah. Wal maqalatu sareng ari maqalah al khamisatu anu nomor kalima wal isuna sareng 20 ruya eta parantos diriwayatkeun naon annahu sayaktosna Kangjeng Nabi alaihi salatu wasalam kharaja eta kaluar Kangjeng Nabi zata yaumin dina hiji dinten ala ashabihi ka pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi faqala teras ngadawuh Kangjeng Nabi kaifa asbahtum kana dawuhan anu meneme kaifa kumaha asbahtum subuh-subuh aranjeun kabeh aidza khaltum tegasna arasup aranjeun kabeh fi waqti sobahi dina waktu subuh faqalu teras ngawaler itu para sahabat asbahna kana kaul anu neme asbahna subuh-subuh abdi sadaya sirna tegasna mapah abdi sadaya fi sobahi dina waktu subuh mukminina barina anu ariman sadaya billahi ka Gusti Allah jalla wa ala faqala teras ngadau Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma alamatu imanikum wa ma jeung ari naon perkara wa ma jeung eta naon alamatu imanikum ari ciri keimanan maraneh kabeh qalu ngawalaler itu sahabat nasbiru alal bala'i ilaih kana kaol anu neme nasbiru sabar abdi sadaya alal bala'i kana cocoba ay al imtihani tegasna kana ujian minallahi ti Allah Ta'ala mahlur Allah wa naskuru jeung sok syukuran abdi sadaya ala rohoi dina kayaan sejahtera ayil ittisai tegasna dina kayaan jembar fil ma'isyati dina masalah kahirupan wa nardo sareng ridho abdi sadaya bil qada'i kenapa pasti ti Allah ayil hukmi tegasna hukum al ilahiyyi anu bangsa ilahiyah fi ayanil maujudati dina pirang-pirang dat anu diayakeun alama atas perkara hiya ari itu ma alaihi eta tetep atas itu hukum Allah minal ahwali nyatana pirang-pirang tingkah fil azali dina zaman azali ilal abadi dugi ka zaman abad. Faqala teras ngadauh Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam antumul mu'minuna haqqan wa rabbil ka'bah kana kaul anu neme antum ari aranjeun sadaya al mu'minuna eta pirang-pirang jalmi anu iman haqqon kalawan sanyatana ay imanan tegesna kalawan keimanan mutabikon anu metukan lil waqi kana fakta wa rabbil ka'bati demi pangeran anu ngurus nguasai Ka'bah al wau ari wau dina lapad wa rabbil ka'bah lil qasami eta tetep pikeun makna sumpah. Qala parantos ngadawuh sabadul arifina sebagian orang-orang bijak
as-sabru thalathu maqamatin ilaih kana qaul anu neme. As-sabru ari sabar, thalathu maqamatin eta aya 3 pirang-pirang maqam level. Tarku syakwa tegasna kahiji ninggalkeun kana ngeluh. Wahia sareng ari itu tarku syakwa darajatu tabiina eta derajatna para tabiin. Warido sareng kadua ridho bil makduri kana anu dipastikeun ku Allah. Wahya sareng ari itu arido bil makdur darajatu zahidina eta derajatna jalma-jalma anu jaruhud. Wal mahabbatu sareng katilu mahabbah lil ibtilai kana cocoba. Wahya sareng ari itu al mahabbah lil ibtila darajatu siddiqina eta derajatna jalma-jalma anu balener. Fafil hadisi mangka dicarioskeun dina hiji hadis naon ubudillaha ala ridho fa ilam tastati fa fis sabri ala ma taqrah khairun katsirun. Lapad anu neme ubud kudu ibadah anjeun Allah ka Gusti Allah ala ridho kalawan ridho. Fa illam tastati mangka lamun teu tiasa anjeun kana itu ibadah ka Allah kalawan ridho. Fa fis sabri mangka kudu ibadah anjeun dina kaayaan sabar alama netepan atas perkara takrohu ngewa anjeun kana itu mah. Khairun ari kasayaan katsirun eta anu seueur. Wal maqalatus sadisatu wal isruna auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya'i alaihi salam man lakiyani bil mauti wa huwa yuhibbuni wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.